Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Summa mado hunaihatan pawajada akilir riba wa amwalil yatama. Ngalajengkeun deui nu katujuh patepangna urang tina ngalogat kitab Dardir Qisatul Mi'raj. Mudah-mudahan manfaat. Suma maudhu saterasna Kangjeng Nabi ngalajengkeun deui perjalananna Kangjeng Nabi mendakan atanapi Kangjeng Nabi ngalangkungan hunaihatan kana hiji tempat. Fawajada maka tepang atanapi mendakan Kangjeng Nabi akilir riba wa amwalil yatama. Kangjeng Nabi mendakan jalmi nu sok nuang harta riba sareng jalmi anu nuang harta anak yatim wa zunnata sareng Kangjeng Nabi ge mendakan jalmi-jalmi tukang zina wa ghairahum sareng liana eta jalmi nu maksiat sadayana. Ala halati bari kayaan eta golongan teh ahli-ahli maksiat teh anu nuang harta riba, harta yatim, orang zina atanapi maksiat nu sanes teh sani atin kayana teh menggenaskan, katingal awon, katingal hina. Binahwi ma kalawan sapertina eta kayaan golongan teh taqaddama anu ti heula atanapi nu baheula. Wa asna'a sareng eta golongan teh langkung awon, hina lah, terhinakan di eta tempat. Summa soida saterasna Kangjeng Nabi naik ila sama insaniyati ka langit nu kadua. Pastaftaha maka nyungkeun muka saha Jibril malaikat Jibril. Fakila maka aya nu naros eta di langit kadua. Man eta saha hadza ari ieu nu menta muka teh. Qala maka ngawaler malaikat Jibril ari kaula teh Jibril. Kila maka ditaros deui ku eta malaikat penjaga langit kadua. Waman ma'aka sareng saha anjeun sumping ka dieu. Qala Muhammadu. Qala maka ngawaler malaikat Jibril Muhammadu ari Kangjeng Nabi Muhammad. Kaula datang ka dieu teh sareng Kangjeng Nabi Muhammad. Kila naros deui malaikat nu aya di langit kadua. Au qad ursila ilaih nahatos diutus teman eta jalmi teh ka ieu langit. Qala naam. Pangestu leres pisan ieu nabi teh tos diutus ku Allah. Kila maka ditaros maka nyarios eta malaikat penjaga langit kadua marhaban wilujeng sumping bagia temen bihi tepang sareng Kangjeng Nabi wa ahlan jadi sareng tiasa jantan ahlina. Hayahu mugia maparin kahormatan ka eta Kangjeng Nabi saha Allahu Allah min ahinti dulur-dulur wa min khalifatin ti sareng anu jadi khalifah. Pa nikmal akhu sareng nu pangsae-saena dulur. Wa nikmal khalifatu sareng anu pangsae-saena nu janten khalifah. Ieu Kangjeng Nabi. Wa nikmal
bahwa nikmal mujiu sareng nupang alus-alusna anu sumping di Kangjeng Nabi jaa tina dongkapna Kangjeng Nabi wa futiha maka ngabukakeun ieu malaikat nu ngajaga langit lahu maka Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril falamma khalaso maka di mana rengse atawa lebat Kangjeng Nabi sareng malaikat id dina nalika naik ka langit kadua teh huwa ari Kangjeng Nabi eta bibni khalifati pendak sareng putra pameget bibina Kangjeng Nabi Isa bin Maryama ka Isa putra Maryam wa Yahya sareng Yahya bin Zakaria putra pamegetna Nabi Zakaria sabihun anu nyarupaan saha ihdahuma salah sahiji di antarana Isa sareng Yahya bisahibihi ka sahabatna bisyabihima kana pakaian itu sareng Yahya teh wa sya'rihima sareng rambutna Nabi Isa sareng Yahya teh janten aya nu nyarupian tina salah sahiji kaduana teh sareng sahabatna Kangjeng Nabi wa ma'ahuma naparun min qaumihima ari sabudeurna eta atana pi sartana eta Nabi Isa sareng Nabi Yahya teh aya golongan ti kaumna Nabi Isa sareng Nabi Yahya wa idzan sareng nalika ngadeg wa idzan sareng nalika ngadeg Isa ari Isa ja'da marbu'in anu eta dedegan Kangjeng Nabi Isa teh pertengahan aya dina pertengahanana yamilu anu condong ieu Nabi Isa ilal humrati kana warna beureum wal bayadi sareng bodas sabtur ra'si anu rambutna teh dibelah dua ka annama kharaja kaya keluar Kangjeng Nabi Isa min dimasin ti jamban jadi lepet pangintanya rambutna teh sapertos keluar ti jamban samubase ai hamamin tegas nama di jamban sabbaha anu sarupa itu Nabi Isa teh tuh nyarupa Nabi Isa teh sahabatna Kangjeng Nabi nu jenengan bi Urwatib ni Mas'ud Ats-Tsaqafi Nabi Isa teh nyarupaan wajah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dina paninggalna Kangjeng Nabi Assalamu maka uruk salam alaihi maka eta Nabi Isa jeung Nabi Yahya saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi uluk salam ka Nabi Isa sareng ka Nabi Yahya faradu maka ngawaler duanana alaihi salam maka ngawaler cenah duana alaihi ka Kangjeng Nabi assalama kana salamna Kangjeng Nabi summa qala saterasna ngadawuh duanana marhaban wilujeng sumping bil akhil sahih ka dulur kaula anu saleh wan nabiyus salih sareng nabi anu saleh wada'awa lahu ngadoakeun ieu Nabi Isa sareng Nabi Yahya lahu ka Kangjeng Nabi bi khairin kalan doa anu sae summa saida saterasna Nabi naik ila sama'in salisati ka langit nu katilu pastabtaha sareng nungkeun ngabukakeun ka penjaga langit nu katilu saha Jibril malaikat Jibril kila teras kaluar suanten anu dilebet langit nu katilu wa man hada qala Jibril kila wa man ma'aka qala Muhammad kitu tiap langit ditaros saha anjeun diwaler kaula Jibril ditaros deui jeung saha anjeun kaula jeung Nabi Muhammad ditaros deui awak qad ursila ilaihna Kangjeng Nabi tos diutus ka ieu langit diwaler deui naam leres
tos dibuka kitu kila marhaban bihi wa ahlan hayahullahu min akhin wa min khalifatin. Tiap pertemuan di langit walaranana atau doana atau sambutan sapertos kitu. Wilujeng sumping sareng Kangjeng Nabi bagja teman kaula tiasa jadi ahlina Kangjeng Nabi. Terus ngadoakeun semoga Allah memberikan kehormatan ka Kangjeng Nabi tina jadi dulur kami jeung jadi tina wawakilna Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi diupuji panikmal akhu pangsae-saena dulur wa nikmal khalifatu sareng pangsae-saena khalifah wa ni'mal muji'u jaa jeung nu pangsae-saena sumping ka tiap langit. Teras tos kitu paputiha dibukakeun lahuma keur eta malaikat sareng Nabi Muhammad langit nu katilu. Falamma khalaso maka nalika asup ka Kangjeng Nabi ka eta langit katilu idzan Nabi mendakan huwa ieu ari Kangjeng Nabi bi Yusufa wa ma'hu naparun. Di langit katilu Nabi tepang sareng Nabi Yusuf sarta Nabi Yusuf teh aya golongan min kaumihi tina golonganna Kangjeng Nabi Yusuf. Pasalama ngucapkeun salam alaihi ka Nabi Yusuf. Ngucapkeun deui salam Kangjeng Nabi ka Nabi Yusuf. Paroda diwaler alaihi ka Kangjeng Nabi assalamu kana salamna. Summa qala teras nyambut ieu Nabi Yusuf teh nyambutnya marhaban bil ahi wilujeng sumping dulur kaula as-sholih anu soleh. Wa Nabi soleh jeung Kangjeng Nabi teh Nabi anu pang soleh-solehna. Wa da'alahu terus ngadoakeun Nabi Isa ka Kangjeng Nabi bi khairin kalawan doa anu sae. Wa idzan huwa sareng nalika pendak sareng Nabi Yusuf qad utiya ari Nabi Yusuf teh eta nu dipaparin ku Allah satral hasani satengahna kakasepan satengahna kaalusan rupa satengah tah tina wajahna Kangjeng Nabi. Wa pi riwayatin sareng tina eta tetep tina sapalihna riwayat ahsana ma khalaqallahu ngalangkungan kalimat ahsana ma khalaqallahu nu hartosna kana pangalus-alusna makhluk khalaqa anu parantos nyiptakeun ka ieu makhluk Allahu Gusti Allah. Qad fadola teman-teman dipaparin kaunggulan ieu Nabi Yusuf an-nasa ngalangkungan manusia bil husni kana kasayan rupana. Kal qamari rupana Nabi Yusuf teh seperti bulan Lailatul Badri dina peutingan purnama ala sairil kawakibi anu ngunggulan kana sadayana bentang nu baranang. Qala man hada ya Jibril Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril saha ari ieu teh wahai malaikat Jibril. Qala diwaler ku Kangjeng Nabi akhuka ieu teh dulur anjeun Yusuf tegas nama Nabi Yusuf. Summa saida saterasna Kangjeng Nabi naik deui ila sama'i rabi'ati ka langit nu kaopat. Urang rajengkeun deui tina pertemuan nu salajengna mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.